Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu pupuh emak Cimalaka anu sing kuring dihormat, Al-Mukarram Kiai Haji Jujun anu sing kuring dihormat, ibu miwah bapak guru serta rerengan staf tata usaha anu sing kuring dihormat, lila rerencangan anu sing kuring dihormat. Satracana mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wirengna urang sadaya tiasa kumpul ngariung patatung lawuh pak Jombok dina raraga miali Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selawat sekarang salam kita tetap pancurahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka para sahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tumut ka mantena dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin anu kuring dihormat, abdi dia selaku panata acara bade medharkeun sababaraha acara. Anu kahiji nyaeta bubuka, anu kadua awasan ayat suci Al-Qur'an diteraskeun shalawat Nabi, anu katilu laporan ti ketua pelaksana, anu kaopat sambutan ti pupuh emak Cimalaka, anu kalima tausiah, anu kagenep doa tanapi panutup. Supados teu nyangkolong kana waktos urang buka we di acara ku awasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'an diteraskeun shalawat Nabi anu bade diaoskeun ku saderek Dewi Ratnaulan. Ka saderek Dewi Ratnaulan waktu sareng tempat disumanggakeun. Atur nuhun ka saderek Dewi Ratnaulan anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Acara nu salajengna nyaeta laporan ti ketua pelaksana anu bade didugikeun ku saderek Sumah Kinajili. Ka saderek Sumah Kinajili waktu sareng tempat disumanggakeun. Atur nuhun ka saderek Sumah Kinajili anu parantos ngalaporkeun isi laporanana. Acara nu salajengna nyaeta sambutan ti pupuh emak Cimalaka anu bade didugikeun ku Ibu Sri Maryani SPDI. Ka Ibu Sri Maryani SPDI waktu sareng tempat disumanggakeun. Atur nuhun ka Ibu Sri Maryani anu parantos ngadugikeun sambutanana. Puncak acara resmi nyaeta tausiah anu bade didugikeun ku Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi. Ka Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi waktu sareng tempat disumanggakeun. Atur nuhun ka Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi anu parantos ngadakeun isi tausiahnana. Mudah-mudahan anu dipedharkeunana tiasa manfaat kanggo urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Pamungkas acara nyaeta doa dan nabi panutup anu bade dipimpin ku Angga Jalani. Pamungkas acara nyaeta doa anu bade dipimpin ku saderek Angga Jalani. Ka saderek Angga Jalani waktu sareng tempat disumanggakeun. Atur nuhun ka saderek Angga Jalani anu parantos pimpin doana mudah-mudahan doa urang sadaya dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pungkas acara nyaeta panutup urang tutup we acara ieu ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mung sakitu disimkuring hapunten bila ejasan anu lepat boh dihajat tetapi dihajat hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.